warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra baraya di mana wae ayana nyanggakeun pidangan carpon. Yasana simkuring nu dimuat dina koran Tribun Jabar. Dina judul Sumpah Ma Ubi. Wilujeng ngadangukeun. Langit diringkeb peteng waktu Ma Ubi ngajega dina lawang panto. Leungeun katuhu nyingsatkeun tungtung samping kebat polen. Neuteuk nu nangtung hareupeun. Taya kagimir. Ucing ngubeng lebah dampal suku. Nu lalamot, nu ngangse. Mak, aya parentah ti Bapak Camat. Wayahna jero saminggu, emak jeung ucing-ucing emak kudu ingkah ti lembur. Cenah bedas. Parentah ti Bapak Camat atau Bapak Kades dunungan lain? Tanya Ma Ubi sinis. Bapak Camat. Kades maneh nu tunang ngadeus ka Bapak Camat. Moal kapati-pati Bapak Camat marentah mun aya nu ngesel mah. Mak, ceuk Sekdes Ahmad gregeteun ka nini-nini nu teu teurak ku ancaman tinu ngawasa desa malah kacamatan. Hayang mah Ahmad ngarekeb tapi masih eling yen jalma hareupeunana boga kasakten saha nu teu apal lain ukur kampung nangewer malah sakacamatan sakabupaten boa ka Ma Ubi nu munjung kasiluman ucing. Naon sia Ahmad? Heganguskeun ari nyarita teh. Sora Ma Ubi pedas. Nya gitu, Mak. Itu nya gitu, Mak. Sora Ahmad nu tadina bedas dumadakan ngahalonan. Ari tadi pertentang dasa aing kagungan backing Kades jeung Camat. Ari kadienakeun jol balap-bab dumadakan balelol deui. Pangpangna muringkak narima teutepan Ma Ubi nu seukeut bangun rek ngalungkeun tanceban. Monggo sia ari tuasa nyarita mah bejakeun ka Kades maneh si Ujun jeung ka Bapak Camat. Kami mah moal ingkah ti lembur sorangan. Barina ge naon nu geus dirugikeun ku kami ka maranehna. Perkara jalma di lembur kami mah teu mais teu molong. Cek Ma Ubi jentre tur bedas. Awakna nu begang malik dituturkeun ku ucing-ucingna. Blus awakna ka jero laju ngegeblugkeun pantona. Tekungsi lila kapireng sora hujan nu lila-lila ngagedean. Ma Ubi di rohang tukang nu medem diuk sila. Dua leungeuna luhur lahunan. Ucing-ucing ngubeng. Bibir Ma Ubi laju mapatkeun jampe. Jongjon nepi tengah peuting. Dipiri guyan gede. Ti orok gubrag ke alam dunya manehna matuh di lembur nangewer. Lembur nu pernahna di gunung imahna di punclut. Saprek indungna maot nu teu lila dituturkeun ku bapakna nalika manehna umur 13 tahun. Hirupna nyorangan.
Dulur baraya ngajauhan, sanggeus nyaho manehna remen milampah nu teu galib jeung batur pantarna. Ngemat di guha, sare dina tatangkalan. Batur ngawangkongna ukur ucing. Nepi ka hiji waktu mah aya nu ngaheureuyan nanyakeun nomer nu baris kaluar keur jamana loba nu migandrung nalo buntut. Ucapanana mati. Jual-jual nu naranyakeun nomer tur teu weleh meunang. Nincak rumaja elmuna beuki luhung. Semahna ge lain jalma jore-jore, ti mana ti mendi, nu baroga mobil, nu baroga jabatan. Manehna jadi jalma pangjegudna di lembur. Imah agreng ngelehkeun imah-imah nu aya di puseur kacamatan. Ma Ubi cadu narima semah ti lembur sorangan, kaasup calon-calon kades nu sembah kuriling teu diroris najan ngabibita ku kebon sawah hektaran. Karereana di lembur nangewer, masyarakatna kurang kana keagamaan, masih giti iseun jalma-jalma caradu salat. Kahirupan ekonomi warerit nu menta tulung ka Ma Ubi batan ditulungan kalah ka diusir. Atuh jadi pada mika cece. Ari kose mah jauh dibagi akun, dipupusti, da eta meureun gede pang bibitana. Oh, mungkin orang-orang mah sangsara. Dasar nini daraka. Daraka pisan atuh, da munjung ka siluman ucing, salaki nangke ucing. Nu ngawarangkong hareupeun warung cekiah ngageremet kasangsaraan nu dak sakala robah. Imah-imah sigrong jerona euyeub ku parabotan, duitna ngaleuya, awewe reuncem ku emas papanas-panas. Kasab salakina mah teu pirang, purah dagang peuyeum ngider ka lemur sejen. Taya jalma nu sangsara deui dina ngewer mah parobahan nu nyata tina kakayaan teu ngarobah parilakuna, sabab nu cadu salat beuki nambahan, masigit beuki combrek. Kades anyar Junaedi kades turunan ngarasa hereudang, pikirna moal salah tangtu polah Ma Ubi dukun nu geus ngaleueurkeun pamaksudan warga jadi baleunghar dina jero nu teu lila. Kades mere pancen ka jeger-jeger sewaanana di terminal puseur kacamatan. Ngadatangan imah Ma Ubi laju eta nini-nini dikerawak blus diasupkeun kana karung, digusur dialungkeun ka bendungan saguling. Waktu kejadian dumadakan hujan ngagebret, sora gelap dordar meulah langit. Jalma-jalma ngarasa kareueung, nyawang dukun nu kakoncara palid di bendungan. Waktu hujan geus raat, tengah peuting meulah simpe dipapag ku sasatoan leuweung, awewe kolot gelungna jucung ngagidig ngajugjug imahna. Ma Ubi beuki wani ngalawan aparat, sabalikna kades beuki neang-neang cara nyeuhkeun, sabab dianggapna geus ngotoran pikiran orang lembur ku jalan neang rejeki ku cara teu bener. Sok padahal Ma Ubi geus saciduh metu saucap nyata. Nepi ka paeh ge moal nulungan urang lembur, sabalikna deui urang lembur milih munjung ka basisir laut kidul. Pabuburit sanggeus halodo lila, kades ngetrokan panto imah Ma Ubi. Tekung si lila maranehna aduh hareupan ditepas. Kades nempokeun salambar karetas nu unina sangkan Ma Ubi. Gua ingkah ti lembur kaluar ti kacamatan. Ma Ubi nu tekung si diajar maca teu malire, malah jebi. Kumaha sia we Ujun? Kami mah boro-boro ka pantar camat, dalah bupati, gubernur, presiden sakalian. Presiden,
Yuk sia bejakeun. Ari sia teu kapok kungsi ngajurungan jengker terminal sangkan karungan kami tuluy dipalidkeun. Mak, ieu parentah ti luhur, Mak. Sok ayeuna mah urang secara kekeluargaan we. Ulah bari emosi. Sanaos emang ngalih, baris digentosan banda emak nu dikantunkeun di dieu mah. Alah sia. Mantong ka itu sia. Tengah peuting, Ma Ubi mireng nu nyurigakeun di luhur imahna. Manehna gogodeg ku elmuna. Kanyahoan aya nu rek ngeduruk imahna. Ditahan kades saha deui. Teu sabar halila nu rek culas teh. Ngajoreng, ngajarongkeng. Ma Ubi diuksila di baturan ucing-ucingna. Panuna rapet, biwirna kunyem-kunyem mapatkeun jampe. Dak sakala bumi oyag-oyagan, cur hujan ti langit. Biwirna ngageter, mantra dilapalkeun. Tarik, pedas, bareng jeung dordar sora ti langit. Hujan ngegebret. Bumi oyag, narikan. Awak Ma Ubi teu ojah, nyumpah, nyumpah, nyumpah. Kareunge sora pating koceak ti sabudeureun lembur. Imah-imah nu saligrong nungtutan ting galebru nyorosot ka landeuh. Sora koceak nambahan les teu kareunge. Ma Ubi jangkat tina diukna. Laju ngoloyong ka hareup nyingraikeun horden. Panonna nembus parat ka landeuh kana imah-imah nu moal kapuluh. Hujan beuki ngagebret, caina muraan lemah rongkah nataku. Urug, urug tinggolosor, raga tanpa nyawa paralid kabawa caah nuju kawahangan nu ngamalir ka bendungan saguling. Cag, Bandung Barat, 28 Agustus 2020. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.